Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa patepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Gareja Snobis dumasar serat Yakobus pasal 2 ayat 1 dugi ka 7. Sarengnas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu kahiji anu unggelna kieu. Dulur-dulur anu percaya ka Yesus Kristus Gusti anu mulia mah ulah sok ngabeda-beda jelema milik kaayaan lahirna. Para mitra, na urang teh jalmi nu langkung berhatoskeun kana merek anggoan urang dibandingkeun fungsina. Na gaya hirup urang tos nganggap barang-barang mewah teh minangka kasugemaan urang. Na urang langkung nandeskeun kana kasuksesan lahiriah tibatan batiniah. Na urang mijauh ti jalmi-jalmi nu kelas sosialna langkung rendah ti urang. Upami leres tiasa janten urang teh kalebet snobs atanapi snoberi nu ngagaduhan kacondongan misikep agul sareng pamer dumasar hal-hal lahiriah. Para mitra, ku kacanggihan teknologi informasi danget ieu gogoda pikeun janten snobs teh ageng pisan. Apanan urang ngaraos bungah tiasa mintonkeun di media sosial barang-barang perjalanan plesiran atanapi restoran-restoran mewah nu kantos ku urang disumpingan. Apanan urang teh ngantosan like tanda jempol atanapi pangangken ti batur tina sadaya unjalan urang. Gumantungna kana hal kitu teh tangtos baris mangaruhan kajiwaan urang sareng batur nu sanesna. Malihan mah tiasa mancing sirik pidik sareng lalampahan jahat. Para mitra, gareja mula-mula oge teu luput tina permasalahan sosial sapertos kitu. Rasul Yakobus ngagambarkeun perkawis perlakuan jamaah nu mandang bulu kasaurangan dumasar milik kaayaan lahirna atanapi status sosial aranjeuna. Hal kitu tiasa matak ngancurkeun jamaah. Padahal di payuneun Gusti satiap jalmi teh sami. Tah kumaha kahirupan bergereja urang danget ieu? Nah jalmi miskin tiasa ibadah kalayan genah tanpa ngaraos dibentenkeun sareng tanpa diwiwirang. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Urang tepang deui dina episode salajengna. Ulah hilap, subscribe, like, sareng bagikeun kanu sanes. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.